Turun, bang, turun, Asa yang ngagaroan turun, bang, turun. Oh, kela. Mana yang nyaut itu teh? Ngapain euy? Kenapa ini? Ini para roki euy. Mana kunaon? Eta tangga nu lain anu pareum teh listrikna. Henteu ngan mana ngumpul. Hah? Nah bisa. Kan kurang di pareuman. Pongan saha di gonon keluar tuh. Itu kan dia urang keur dicai emang. Non ieu. Geus teu maneh lah, buru eta urang keur di saklarna. Heeh. Geus sok kasukula. Ada ka mana lang? Main di tas adi yuk. Ya inisiatif, we. Tapi kan orang cerita di yuk ka maneh. Ya kan kursi. Ya bae meureun urang liuk. Nya geus sok di yuk. Nah, gitu kan geunah. Naon? Eta sokuna turunkeun. Emang kunaon gitu? Nya teh sopan teh ya teh kursi dan pasrona mana? Ya kursi kan? Heeh. Bisa. Anu urang. Ya berarti bebas dong sama orang. Tamu adalah raja. Nusok turunkeun lah. Sing dicacan syukur. Naon mana ka dieu? Ya, lawan kalinya. Ini cekiruna mana ya? Cekiruna. Cekir. Kopina mana? Kita bagaimana tangan ngerti. Oh kopi di dieu mah mana apa sorangan urang jalan mana tanah ngopi. Enggak sih tuh tangan. Naon sih ka dieu? Urang teh kali teh rek nyarita. Ya terus nama pakai minta kopi jeung dahar. Nyamengeun we tuh sabari minum kopi kemudian di suguhan dahar mah. Lamun rek nyarita mah nyarita we. Nya geus teh dengkeun. So Kamari urang diteuleut batur, padahal urang teh salah. ah bisa. Jadi kieu ya caritana teh. Sorangan atuh dahar teh. Ya atuh bil bade mah. Ih, naon mere teh ngan hiji. Ai maneh syukur-syukur geus dibere, malah protes. Kalau mun teu niat mere mah nya teu kudu mere atuh. Yang ngajak lu ke orang. Henteu urang mah yang keluar kampus eta. Alah. Gitu caritana. Heeh nya. Nah, mana bisa ditenggel? Urang bingung. Kudu nama mana ditembak di maot. Lah namanya jeung belas eta. Lah geus sok urang geuling itu. Kenapa urang rek tanya jadi. Naon? Tadi pas urang keur ngaturan maneh kada dijawab kan ke motor. Heeh, naon gitu. Padahal mah geus antepkeun atuh cenah sebeuh heula. Baru-baru bisa coba mun para proyek gitu. Geus buru ieu tah belieur. Bingung nih. Saking geus. Hah? Geus. Cici sih emang teksnya gitu, Bang. Tapi kan orang cerita di kawan. Bagus namanya. Ya
Hi 2 3. Sia tolong ngomong sih. Ya tuh kenapa? Tuh misalkan ngomong. Tengeunah sih. Jadi kieu kemarin tuh batur. Terus Iya. Ji 2 3. Udah sini wae. ah gitu. Cari tanah.